Kawih Sunda mengandung arti hiji rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atau seniman anu ngabogaan birama nu tetep. Kawih kaasup kana puisi Sunda nu escina teu ngawangun carita. Jadi beda jeung karya sastra seperti carita pantun atau wawacan. Zaman baheula kawih tradisional atau kawih buhun mimitina ngan saukur kawih nu ngagunakeun 5 nada atau anu biasa disebut nada pentatonis. Ayeuna kawih geus robah jadi hiji lagu anu ngagunakeun 7 nada nyaeta do re mi fa sol la si atau anu biasa disebut nada diatonis. Nilik kana sajarahna kawih dibagi jadi 3 kurun waktu nyaeta anu kahiji kawih buhun atau kawih klasik. Periodisasi kawih buhun aya dina kurun waktu saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang. Lagu anu kaasup kawih buhun nyaeta Banjaran Sino. Ukunil perakura tabikan pairiri pasti apa bentar paham geranya panya. Pasti apa bentar paham gugur pasalia. Anu kadua kawih zaman Jepang. Mangsana nalika keur dijajah Jepang. Contohna es lilin, jeung geger sore. Kilang barang, kilang 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 barang, jadi awin. Anu katilu kawih Wanda Anyar atau kawih ayeuna. Mangsana kira-kira tahun 50-an nepi ka ayeuna. Contohna Kalangka, Mojang Priangan, jeung potret manehna. Socana imutna teteupna sagalana ngan keur kuring bae. Kawih kaayeunakeunana satuluyna sok disebut kawih pop. Lagu pop Sunda anu sok dihaleuangkeun ku Darso, Mapai jalan satapak kajujuk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Yayan Jatnika, atau Dul Sumbang, kaasup karena Wanda kawih. Salianti kawih aya oge anu sok disebut kakawihan. Ari kakawihan mah sarua jeung kawih. Bedana kakawihan mah dihaleuangkeunna teh dina kaulinan barudak. Kukituna kakawihan mindeng oge disebut kawih murangkali atawa kawih barudak. Contoh kakawihanana nyaeta oray-orayan, endek-endekan, jeung paciwit, ciwit lutung. Ciwit-ciwit
Kawi di jerona mibanda unsur-unsur anu disebut adegan lahir jeung adegan batin. Adegan lahir kawi di antara wae nyaeta anu kahiji wangun atau tipografi, anu kadua pilihan kecap atau diksi, anu katilu citraan atau imaji, anu kaopat gaya bahasa atau figuratif, anu kalima nyaeta purwakanti. Sedangkan adegan batin kawi di antarana nyaeta anu kahiji jejer atau sense, anu kadua rasa atau feeling, anu katilu wirahma atau ton, anu kaopat amanat atau intention. Tah gitu sahabat rumah belajar, bikin evaluasi tina kegiatan diajar ieu. Pek jawab pananya ieu. Anu kahiji, naon bedana kawi klasik jeung kawi pop? Anu kadua, naon anu dimaksud kakawihan? Anu katilu, terangkeun naon wae anu disebut adegan lahir kawi. Anu kaopat, terangkeun naon wae anu disebut adegan batin kawi. Alhamdulillah, reng saya geuning materi kawi teh kumaha? Gampang kan?